Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Alhamdulillah, dinten ieu urang sadayana tiasa diajar deui bahasa Sunda. Tong hilap, urang sadayana kedah ngajaga kesehatan, komo dina mangsa COVID-19 seperti ayeuna. Carana konsumsi kadaharan anu bergizi. Urang oge kedah sering olahraga. Olahraga naon wae anu bisa dilakukan di imah. Sering ngombah panangan ku cai anu ngamalir atawa ku hand sanitizer. Urang oge kedah nganggo masker upama urang kapaksa kudu keluar imah. Sarta nu paling penting kudu sing bunga hatena nya. Dina danget ieu urang bakal diajar materi warta. Nu kumaha ari warta teh? Sateu acan urang diajar warta, urang kudu apal heula naon wae tujuan urang diajar materi warta. Anu kahiji, supaya urang bisa ngajelaskeun wangenan atau pengertian warta. Teras urang tiasa neangan informasi tina warta. Neangan unsur-unsur warta, nerapkeun teknik maca warta, sarta engke urang tiasa macakeun warta. Tah pasti tos panasaran pan nu kumaha ari warta teh? Hayu urang sasarengan gegebkeun ieu salah sahiji conto tayangan warta. Regepkeun nya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun dumasar kana rapid test anu dilakonan ku 1.540 wisatawan di lalawak Puncak Bogor, 88 orang diantarana reaksi COVID-19. Kukituna Ridwan Kamil meredih warga sangkan kesalahan ulah pakansi. Satu tas ngokolakeun rapat babarengan jeung tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun dumasar kana rapid test anu dilakonan ka 1.540 wisatawan di lelewek Puncak Bogor, 88 orang diantarana katohyan reaktif COVID-19. Kukituna, eta gubernur anu dilandih Emil meredih warga sangkan keur saheulaan ulah pakansi. Sanajan kitu, pihakna satekah pola ngaronjatkeun kawaspadaan sarta bakal nyorang swab tes ka eta 88 orang warga anu reaktif COVID-19. Kita tes di atas 1.500 dan didapati 88 wisatawan itu reaktif, mayoritas dari Jakarta, sehingga saya mengimbau untuk menahan diri di kawasan puncak, ya, karena kami akan terus meningkatkan kewaspadaan karena ada berita juga beberapa wisatawannya bagaimana. Apapun itu, kita ingin ekonomi Jawa Barat di puncak Bogor, Cianjur dan pariwisata lainnya. Emil ngembohan pihakna bakal leuwih musirkeun panitenanana kana perak-perakan tes masif COVID-19 di tilu zona, nyaeta pasar tradisional, tempat wisata, stasiun katut terminal. Pangna kitu, potensi sumebarna COVID-19 di eta zona anu tilu teh kawilang gede. Budi Hartati, Bandung TV. Janten warta teh berita tea. Leuwih jelasna dina buku Gapura Dwi Bahasa, warta teh nyaeta hiji tulisan anu eusina informasi pikeun ditepikeun ka balarea, miboga sifat faktual, objektif, tur netral. Naon disebut faktual teh? Faktual maksudna eusi warta kudu luyu atau sesuai jeung fakta anu kajadian. Salianti eta, warta oge kudu objektif. Objektif maksudna
tulisan kudu murni mangrupa fakta, teu meunang ditambahan ku opini panulis. Sarta nu namina warta kedah netral. Netral maksudna dina warta anu sifatna konflik, warta teu meunang mihak salah sahiji golongan. Basa nu digunakeunna tangtu wae basa formal. Urang tiasa milari warta di mana wae, dina koran, dina radio, dina TV, dina internet, jeung rea-rea deui. Tapi urang kudu bisa milih mana informasi anu bener atawa ngan saukur hoax. Media warta aya anu wangun visual atau mangrupa teks. Biasana kapanggih dina koran atawa dina sosial media. Aya oge anu wangunna audio atawa sora hungkul. Biasana kapanggih dina radio. Aya oge anu wangunna audio visual atawa gambar jeung sora. Anu sok kapanggih dina TV atawa dina sosial media. Cindekna, warta nyaeta tulisan anu eusina informasi mangrupa fakta nu ditepikeun ka balarea. Mediana bisa mangrupa audio, visual, atawa audiovisual. Tah, di dieu aya contoh teks warta. Pek baca sing tenget, teras cobi pilari informasi naon anu aya dina eta warta. Naon cenah informasi tina eta warta teh? Masih bingung? Pek baca deui eta warta, tuluy tuliskeun informasi anu kapanggih tina warta dina wangun Microsoft Word atawa bisa oge dina buku tulis. Engke kempelkeun ka Bapa tanapi ibu gurunya. Minggu payun, urang bakal diajar unsur-unsur warta. Sakitu anu kapihatur, wilujeng tepang deui minggu payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.